Wa'lam jeung kudu nyaho anjeun ado. Kudu nyaho kana naon ceun ado bi anna sabra kana sanyana sabar. Wasabata jeung tetep aslun kabirun eta asal anu gede. Asal anu penting. Sing nyaho do keur ngaji teh sing sabar sing gede kasabaran ulah gurung gusu gitu. Wayahna asa teu daek we ngarti mah. Wayahna we da pantes soalna mah ngaji langka. Coba otak rada kuled. Nya heuh berenang teu daek we apal mah ngapakeun tara. Jadi kudu sing gede kasabaran. Ulah hari ngaji langka ieu mah itunya. Mikir rada males. Tapi teu sabaran lah aing mah teu daek bisa ngaji teh. Selah aing mah haroream ngaji teh lah. Mun teu daek we bisa. Panti lagi geus ditepikeun. Kunci nama asal kumaha asal kayang manjada wajada. Bianna sabra karena sanyana sabar wasabata jeung tetep tehnya istiqomah gitu. Cicing we can bisa ge. Betah-betah maneh. Aslun kabirun eta teh pokok anu penting. Hiji sabar, dua cicing ulah loba ka ditu ka dieu wae. Eta asal. Asal pi jamil umuri dina sakabeh perkara. Dina sakur perkara oge penting aya kasabaran jeung istiqomah itu. Tetap tekun istiqomah. Dina dagang, dina naon-naon oge kitu. Lamun tekun mah, lamun sabar, insyaallah dina sagala rupa oge. Walakinnahu tapi ari eta sabar teh azijun eta langka. Saeutik dalma anu bisa nahan sabar. Padahal ari sabar teh asal dasar anu penting pisan jeung istiqomah teh. Tapi saeutik jalma anu bisa nahan eta sabar. Lolobana mah teu bisa nahan sabar eta. Ngarasa hese, ngarasa teu daek we ngarti, ngarasa teu betah, gawat we init. Langka itu tidak langka. Nah, orang keingetan deh kok iya nya. Kembalikan kembalian mun geus rada aral. Geus rada aral hate tah teu daek we bisa ngaji. Teu daek we bisa nurutan mun tilawah teh do. Ari dihariringkeun mah sarek bisa. Tapi ari pok mun nyoloyong deui.
sabar. Kama kila seperti diucapkan non syi'run hiji syi'ran likullin ila sya'wil ula harokatun. Likullin eta tetepikeun saban-saban hiji jalma ila sya'wil ula nepi kana menang luhurna kapangkatan harokatun ari harokat teh robah hate kahayang hate eta harokat. Intina mah kieu lamun hiji jalma hayang nepi kana luhur kapangkatan ya luhur kapangkatan teh lamun dina pangkat hayang nepi kana pangkat anu luhur atau luhur kapangkatan luhur loba harta banda itu eta teh penting aya harokat robah kahayang dina hate. Ulah caritana ari kana loba harta banda hayang kana luhur pangkat hayang tapi eueuh kahayang hatena teh ningkat-ningkat kitu we sare we isuk-isuk caritana hayang loba ilmu caritana hayang loba dunya caritana hayang luhur pangkat tapi sare we teu robah-robah hate teh gitu. Kudu robah adi aya kahayang hayang nepikeun derajat anu luhur hayang loba ilmu hayang boga harta banda hayang boga pangkat jadi kudu robah heula kudu tina hate hayang heula bohong lamun nyebutkeun hayang loba harta hayang loba ilmu hayang luhur pangkat tapi ngadan hayo we hatena teu robah-robah teu daek ngalingitkeun kabiasaan eta anu goreng caritana hayang beunghar isuk-isuk sare batur mah geus meunang sabaraha ribu mah jam 8 teh mah ngadengku keneh caritana hayang pinter jam 8 sare keneh batur mah ti subuh ngaji geus meunang sabaraha puluh rupa ilmu beuneuran gitu. Caritana hayang ngoluhur pangkat sare keneh batur mah geus meunang sakumaha walakin ajizun tapi langka pirrijali di pirang-pirang lalaki naon sabatun tetep ngan saur iya syair memang langka hiji sifat anu istiqomah di papada jalma hese ari ngaran istiqomah teh tetep hese gitu. Hese jadi lolobana mah gitu jalma teh robah jeung robah bae hese sabar teh hese tekun teh hese gitu. Padahal mah cek tadi kuncina lamun hayang loba harta banda hayang loba ilmu hayang luhur darajat maka itu teh kudu sabar jeung kudu tekun gitu. Kudu tekun tapi itu teh langka kila diucapkeun aya saur
sapalih ulama ucapkeun kieu as-syaja'atu ari gagah sabru saatin eta sabar sakedeung ari ngaran gagah teh lain anu wah kuatan eta tenagana ngangkat barbel sakintal kuat nya bahkan anu lebih ti sakintal oge kuat aya kan anu pika sakintal 25 ari gagah teh lain nu kitu aing ngaran gagah teh ari gagah teh lain anu wanian gitu nu kumaha wae di hareupan lain aing ngaran gagah teh tapi saur ulama anu dicariskeun di dieu mah ya aing ngaran gagah teh sabru saatin sabar sakedeung sabar sakedeung kasupna geus gagah artina nu bisa ngalawanan hawa nafsu sabar pan ai sabar teh ngalawanan hawa nafsu lain nafsu mah teu sabar nafsu mah ngajurung teh kana amek gitu tah ari nu ngaran anu gagah teh anu bisa sabar sanajan sakedeung eta gagah sabab geus bisa nalukeun hawa nafsu ya ngaran gagah teh lain badanna kuat lain gagah teh teurak dikadek urang ge bisa teu teurak dikadek mah kadekna ku bedog leungit bisa urang ge teu teurak dikadek kadekna ku bedog leungit jadi sakali deui aing ngaran gagah teh nyaeta sabar sanajan ngan sakedeung eta jalma geus kasup gagah. Payam bagi atau penting li talibin ilmi pikeun zaman undangan ilmu, pikeun santri, pikeun pelajar. Naon ayas butayen tetep wayas biro jeung sabar ala ustadin di hiji ustad itu. Aduh ieu mah asa ngahuapan maneh ya Pak. Asa ngepel ngahuapan maneh. Para santri penting pikeun aranjeun cicing itunya tekun jeung sabar di hiji ustad. Sabaraha taun do di dieu? Hah? Aya 3 tahun menyodanya. Tah, lamun asa teu daek bisa ngaji teh wayahna do. Cicing we, sing tekun di dia. Sing sabar di hiji ustad nya di dia di pesantren. Sabar we. Ulah waka hayang pindah ka mana sugan ulah waka do. Wa ala kitabin jeung kana hiji kitab. Sapinah eta mah geus sabaraha kali teu daek we hafal da. Eta wayahna ulah waka hayang ngajelok kana kitab nu sejen do. Terus we digulai sapinah can ledak mah. Nika poek tah di logatan. Pika poek logatan teh nya do nya. Ngabejaan ya. Ari ngalogat teh alusna mah ulah nepi ka poek kitu ngelehkeun anu pokok. Eta teh teu sopan eta teh. Suul adab kana kitab. Jadi kudu mah kudu rada boles tah mah daya patlot gitu.
dan juga poek jadi dibaca ge hararese kerma ilmu nahwu jeung fikih jeung sorobna teh daek we bisa eta mah dipoekan jadi beki pabeulit maca teh poek ku logat mantak diayakeun ieu ge kode ari make hak kitu sami teh loba teuing panjang ari ditulis ari ai ari ditulis ari mas tilu kan a r i ari mun dina Arab hamzah ro jeung iya ai ku kode mangan hiji kan guru geus eta kitu penting aya kode teh mih teu poek teuing can hartina deui wa ala kitabin jeung dina hiji kitab hatta la yatrukahu sehingga ulah ninggalkeun ieu talib kana ka ustad atau kana kitab jadi kudu tekun di hiji ustad gitu sok we terus gitu sing nepi ka teh kan can beak ilmuna eta ustad mah terus itu terus dina kitab gitu ulah waka ditinggalkeun can ge apa sapina jelok kana sejen jadi engketna teh engkena teh sapina teu apal anu eta beuki hese kitu nya nu keur dihareupan jadi supaya ulah ditinggalkeun nah eta ustad atawa kitab teh bari ninggalkeun etanana ninggalkeun eta kitab pindah tina eta kitab atawa pindah ti eta hiji guru teh bari anger we loba kakurangan gitu can beunang ieu ilmuna mah ilmuna can beunang kitabna nu diaji eta can apa da kaburu ditinggalkeun teh ulah wala panin jeung dina hiji pan gitu kudu nama tekun sabar dina hiji pan mun pan fikih panggalana diaji terus we sing tekun sing nepi ka apana sing nepi ka kapahamna gitu hal hatta la yastagila sehingga henteu katungkul ieu talib bipanin akharon bipanin akharaku pan anu sejen sing tekun dina hiji pan mun pan fikih panggalana pan fikih sok anu penting itu lamun dina pan tauhid anu panggalana diaji tauhid terus sing nepi ka apa sing nepi ka kapaham ulah encan oge bisa encan oge aya nu cicing ilmuna can aya nu tetep dina hate itu geus pindah kana pan anu sejen ulah waka eta mah naon we nu diaji pangheulana nya da kabeh oge alus ceuk ilmu tauhid anu kudu pangheulana diaji teh ilmu tauhid awwalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni gitu terus ceuk ilmu naon ceuk ilmu nahwu teh ilmu nahwu nu pang pentingna nu pangheulana kudu diaji teh naon sababna sabab lamun tanpa ilmu nahwu gitu hese macana oge sedangkeun aya kitab gundul kabeh hese macana ge cek naon teh
ilmu fikih gitu deui. Ilmu fikih nu pangheulana kudu diaji teh. Sabab ari ilmu fikih mah ilmu fikih ngalaksanakeun ibadah, sedangkan lamun ibadah teh jeung ilmuna teu make fikih moal ditarima tuh. Penting kabeh. Pokona mana wae anu diaji. Nah, jadi kudu sing tekun, sing nepi ka kapahamna hijipan eta teh. Wala baladin jeung kudu sabar kudu tetap di hiji lembur. Ngajina di mana? Ngajina di Gunung Tilu. Di As-Siddiqiyah. Tekun we di dinya heula do. Tekun. Walawa hayang pindah ka Kawalu. Walawa hayang pindah ka Limbangan. Walawaka hatta la yantakila sehingga henteu pindah ieu talib ila baladin akhara tuh walawaka pindah do kayak lembur anu sejen ka pangajian anu di lembur itu belah walawaka hayang kege ku harus liga dituduhkeun do wah ado mah geus pantes tuh kaditu Kalimbangan jeg ngajina Kalimbangan atau ka mana ka Cicalengka atau ka Nagreg atau ka Al Mubarak isado atau ka Ar-Riyadhah ka dituduhkeun do jadi aya nama heulanan heulanan ulah wakapin pindah kalau anu sejen. Sok di dieu ge can beak lah. Aya keneh di dieu ge do. Min ghairi daruratin bari teu aya darurat. Nah, jadi ari eueuh darurat mah aya henteu kapaksa-paksa teuing mah ulah wakaf pindah-pindah. Kecuali lamun misalkan di dia wah aya bencana itu pika misalkan teh pondok teh pika rata jeung taneuh gitu naudzubillahi min dzalik tak kakarek eta mah darurat meureun nya cicing wae di dieu jadi dieuna cenah pondokna eta wae kahujanan wae tan di saungan ayeuna mah geus di saungan nah dia darurat mah cicing wae lah do fa inna zalika karena sanyana nu geus dicaritakeun nyaeta sabar jeung tetep tekun fa inna zalika karena sanya anu geus dicaritakeun lain eta tuh pindah tanya pindah guru pindah ganti ganti ilmu anu di tekuni terus pindah lembur pindah tempat pindah pesantren eta teh kulih tegasna sakabeh dalik yuproku eta mata misahkeun ngajauhkeun al umuro kana pirang-pirang perkara lamun henteu sabaran di hiji ustad bosen aing mah eta mah ustad eta mah kitu wae euy atau bosan dina kitab eta kitu wae ngaji kitab teh lah asa henteu jauh-jauhan kitu we kana ilmu salat we jeung puasa jeung zakat berarti ilmu fikih eta misalkan lah sabar rosen atawa di Gunung Tilu bae aing mah sararepi kacitanui deui ceuk ado sararepi aing mah karasa tah
mun boga pikiran gitu teu sabaran dinya gitu henteu tekun eta teh matak misahkeun sakur perkara sagala perkara gitu. Nah dina nyiar ilmu pasti ngajauhkeun tina ilmu mau menang ilmu hartina. Terus dina usaha kitu teu sabaran deui. Klek di dieu pindah geus kana dagang anu ganti deui. Pindah deui. Kejadian kitu teh matak jauh tinu diharapkeun. Lamun nu diharapkeun tina dagang beunang hayang loba harta bandana eta moal meunang ieu mun teu sabaran terus teu tekun teu istiqomah moal bakal rauh harta banda oge. Wayus gilu jeung nungkulkeun ieu zalik alqalba kana hate nyibukeun nya nungkulkeun teh nyibukeun. Wa yudayyi'u jeung hambur-hambur noler-noler ieu dalik al auqati kana pirang-pirang waktu. Ari teu sabaran, ari henteu tekun, henteu istiqomah teh eta teh jadi mantak nungkulkeun kana hate. Mantak nungkulkeun sibuk hate teh mengaran cabang gitu. Loba pikiran lah. Tak loba pikiran. Jadi risau dina hatena teh. Jeung matak hambur-hambur waktu, nyaah-nyaah waktu. Dari waktu maka pan datang hanya satu kali kesempatan waktu hanya datang satu kali itu kesempatan mau datang dua kali jadi lamun hayuh we gitunya punah pinah henteu istiqomah teu sabaran tungtung nama waktu teh kalah kaloba dipake punah pinah we hayu gede di jalan. Gede di jalan, kolot di jalan. Nyaho-nyaho geus janggotan we. Kekarasa padahal mah kerek sabaraha tahun di dieu tapi nyaho-nyaho geus janggotan, geus huisan bahkan. Ari ilmu can meunang. Ai harta banda can meunang gitu. Ai naon kapangkatan can meunang. Tah eta nu disebut dipermainkeun ku waktu. Jadi teu menguasai waktu zaman katanya. Gitu. Usabab teu menguasai waktu, jadi ku waktu diulin-ulin gitu. Cek waktu hasa ku aing cenah. Tuh. Aing ngaca teh we geuningan deui geus kalaluar akar huntu. Buuk geus borontok campur jeung kembang jamu. Huntu geus saweho eueuh saware. Tah eta teh akibatina henteu tekun, henteu sabar gitu, henteu istiqomah. Wayudi jeung bakal milaraan kalakuan kitu teh al muallima ka muallim gitu. Bakal menyakiti hati guru gitu. Lamun kitu teh nya pundah pindah we. Ka mana sih eta teh kakarege kamari katempo sapoe geus eueuh deui euy. Ka mana-mana tara bebeja. Rek ngaji rek teu ngaji tar bebeja podong holes eueuh deui eta teh bisa jadi menyakiti hati muallim guru gitu.
cenah meureunnan kieu panca guru teh jelema teh tengah hargaan pisan cenah. Eta. Jadi kalakuan anu geus bieu disebutan teh hiji henteu sabar, terus henteu tekun, henteu istiqomah di hiji tempat, di hiji guru, dina hiji ilmu eta teh matak naon teh noler waktu, ngamubadirkeun waktu nya. Gitu. Anu akhirna asa kapalingan. Kapan saur katerangan al waktu kasaif. Ari waktu teh seperti pedang. Naon hartina aya waktu seperti pedang? Ari waktu teh lamun urang teu bisa ngaturna itu teu bisa ngatur waktu, maka waktu teh bakal nyilakakeun. Seperti nyekel pedang anu seukeut urang teu bisa kikituan nonton. Gitu tah. Bisa-bisa ngeset serangan gitu. Itu maksudnya. Jadi waktu itu seperti pedang, lamun teu bisa ngagunakeunana, mempermainkeunana, ngamanfaatkeunana, bisa orang diperdaya ke waktu, diulinkeun ke waktu. Gitu. Anu akhirna seperti tadi. Asa kacolongan pokna teh kieu asa kamari mah urang bulan puasa. Nah ayeuna geus bulan puasa deui. Gitu. Padahal mah satahun. Tapi teu meunang nanaon eta kitu hartina. Waktu teh setahun kamari ti puasa kamari pike ayeuna puasa teh engke sabulan deui puasa. Satahun eta tapi teu meunang nanaon. Eta jalma anu kacolongan ku waktu. Maka Allah dina Al-Qur'an dina sababaraha surat, sababaraha ayat Allah seueur bersumpah ku waktunya. Wal asri demi waktu asar. Wal duha demi waktu duha. Wasyamsi wal duhaha wal laili wan nahari iza tajalla. Eta nandakeun bahwa penting waktu teh, penting. Begitu pentingna waktu. Sebab Allah mere waktu teh ka urang teh ngan sakikeuna gitu. Ngan sakali mere waktu teh. Wa yambagi ayyasbira amma turid nafsuhu wa hawahu qala asy-syair. Wallahu a'lam bissawab.